Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimiti ayu urang ngadoa sareng muji kehadirat Gusti Nu Maha Suci anu salawasna ngamaparin rahmat ka urang sadayana sahingga urang tiasa kumpul di dieu di tempat ieu dina kesehatan anu sehat. Mula-mula kuring hayang ngandalkeun hatur nuhun ka Ibu Guru sarta kabeh rencang kuring anu geus masihan kesempatan kuring pikeun pidato dina bareng ieu keunan miara lingkungan. Hadirin anu dipihormat, urang nyaho yen global warming nyata masalah anu serius pikeun negara anu aya di dunia. Global warming teh lumangsung sebab kagiatan manusia anu biasa ngarusak bumi tempat urang hirup. Global warming nyata proses kanakan suhu rata-rata atmosfer, sagara serta bumi. Global warming ieu ngabogaan akibat anu picekeun kahirupan makhluk hirup seperti suhu hawa ngaronjat di luhur rata-rata. Mingdeungna lumangsung cuaca anu henteu menentu seperti ayeuna ieu perubahan iklim. Global warming tak akibat ti efek imah kaca. Kebakaran leuweung pamarintah geus ngalaksanakan usaha pikeun nyegah global warming. Saportes ngalakukeun reboisasi ngahula pawangunan gedong anu makaca keleleuwihan penanaman sarbu tangkal nyieun taman kota henteu ngan di Indonesia tapi negara-negara di dunia geus ngelakukan usaha pencegahan global warming. Pancen urang minangkan pelajar kudu miara lingkungan. Global warming henteu ngancem makhluk hirup anu aya di bumi ieu. Urang bisa ngalakeun tindakan leutik tapi boga pangaruh geut seperti urang mican runtah dina tempatna, malak tangkal di pakarangan kelas, nyokot runtah anu ambacak. Hadirin anu dipihormat, ku sebab miara lingkungan kacida penting sekali. Amben anak kicu jaga urang angke bisa ngarengkeun endahna hirup di dunia ieu serta bumi tangkal pikeunna hiji urang. Janten saur karing anu kilang kangkung. Hampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.